Amatuha jeung ari ciri nafsu malhamah aya ripa eta nyaho saha sohibuha anu ngagaduhan nafsu malhamah dasa isaha kana pirang-pirang rencanana eta nafsu malhamah al khofiyata anu samar adaki kota anu lembut minar naon teh minar riai buktina tina ria teh amal hoyong katempo batur wal ujubi jeung ujub teh ujub beramal sombong deh gitu ujub wa ghairi dalika jeung lianti nu kabeh fa idalazima maka di mana-mana misti ngamistikeun itu sohib nya sohibun nafsi al mujahadata kana merangan hawa nafsu hatta jalat sehingga leungit anha tina eta nafsu naon asyahwatu pirang-pirang syahwat watabaddalat jeung narima ganti naon asifatul madmumatu pirang-pirang sifat anu dicacad bil mahmudati ku sifat anu terpuji tah nama ganti nafsuna teh asalna syahwat goreng sifat goreng jadi sifat alus wa takhallaqat jeung gawe akhlak itu nafsu bi akhlaqillahi ku pirang-pirang akhlak Allah taala al jamaliyati anu ginding minaro pati ginding teh sae itulah nya bukti natina lemah lembut warohmati jeung rahmatnya ahan walutfi jeung welasan wal kurmi jeung bageuran wal waddi jeung cinta sumiat tah disebut itu nafsu mutmainnatan ku nafsu mutmainnah wahya jeung ari mutmainnah nafsu mutmainnah arabiatu eta anu kaopat wahadal maqamu jeung ari ieu maqam wa eta ari itu maqam teu martabat maksudna mah di dieu teh mabdaul wusuli eta tempat mimitina tepi ilallahi kana makrifat ka Allah lain tepi ka Allah teh nyeung ceuleuh di Allah sanes maksudna mah di dieu makrifat ka Allah gitu walakinnaha jeung tatapina ari itu nafsu atanapi Rabi'ah nu kaopat ieu nya la tahlu eta henteu kosong itu Rabi'ah nafsu nu kaopat mindasa isa tina pirang-pirang rencana khopiyatin anu samar jiddan kalawan kacida kasirkil khopiyyi seperti sirik anu samar sanes sirik dengki di dieu mah tapi sirik teh menyekutukan Tuhan menyekutukan Allah ka Allah kalian ti Allah eta itu sirik maksud ngarejeungkeun ngan al khopiyyi anu samar wahubir riyasati jeung cinta kana pangkat illa annaha kajaba saestuna itu mutmainnah atawa nafsuna kaopat lah nafsu mutmainnah li khofaiha karana samarna itu nafsu mutmainnah terus wadaqatiha jeung lembutna itu nafsu mutmainnah la yudriku eta moal bisa manggihan eta henteu manggihan ha kana eta mutmainnah saha illa ahluha kajaba ahlina eta mutmainnah alladina tegesna orang-orang jalma-jalma nawwaro anu nyinaran anu masihan cahaya saha Allahu Gusti Allah bi naon eta teh
bi baso irohum kana pirang-pirang panempo hatena itu aladina. Baso irohum kana pirang-pirang panempo hatena itu aladina. Li anna dohiroha karana saestuna dohirna eta mutmainnah as-solahu eta lulus atawa maslahat atawa beres, lulus teh beres. Wal ittisofu jeung kasipatan bisipatil naon teh hamidati ku pirang-pirang sifat anu dipuji. Minal kurmi buktina tina bageran wal hilmi jeung hilim teh teu gampang nyiksa gitu kanu boga dosa teh. Wa tawakkuli jeung tawakal berserah diri ka Allah, ngawakilkeun urusan ka Allah. Wa zuhdi jeung juhud teh teu cinta dunia sok sanajan beunghar. Wal waroi jeung waro apik henteu ceroboh ibadahna jeung henteu ceroboh we ngalaksanakeun ieu teh gitu. Wa syukri jeung syukur ngalaksanakeun teh syukur teh nikmati Allah dipake taat syukur. Was sobri jeung sabar teh menahan diri tina beberat itu sabar. Habsu nafsi anil jaja ngalaksanakeun perintah Allah berat tetep we dilaksanakeun tah itu sabar. Wa taslimi jeung pasrah sumerah ka Allah maksudna. Wa ridho jeung ridho bil qodoi kana papasten ti Allah. Ma'an kisapi ba'di asrorin sarta narima terbukana sawareh pirang-pirang rahasia. Wan khiroki ba'di adatin jeung non teh narima kabedah sawareh pirang-pirang adat. Janten aya kejadian luar biasa weh ti jalmi anu ngagaduhan nafsu mutmainnah mah. Aya kejadian hawarikil adat gitu. Waduhuri ba'di karomatin jeung dohir sawareh pirang-pirang karomah. Naon teh? Palarubama donna maka yakin rajen nyangka. Palarubama donna maka yakin rajen nyangka saha sohibuha anu ngagaduhan nafsu mutmainnah annahu kana saestuna itu sohib al imamul a'damu eta imam yang agung. Das kan dohir karomah jeung dohir kejadian luar biasa ku Allah teh dipasihan kejadian luar biasa dipasihan dohir karomah. Oh berarti orang teh imam yang agung. Tak kadang-kadang yang kakitu anahu al imamul a'dam anna makomahu saestuna makomna itu si sohib huwa eta ari itu makom al makomul abkhomu eta makom abkhom. Makom anu abkhom teh nu kandel nu anu luhur we gitu. Wahada jeung ari ieu min jumlati dasaisi eta tina sajumlahan pirang-pirang rencana anu teh kokot nya rencana hate nu awon we gitu tah. Boga rasa diri imam yang agung teh kitu awon teh. Faida adrokat maka di mana-mana manggihan atawa nyusulan manggihan hu ka itu sohib naon al inayatu inayah pertulungan inayah teh al ilahiyatu anu bangsa pangeran. Teruskeun teh was naon teh naon wastanada jeung bersandar itu sohib ila syaikhihi ka guruna itu sohib
bil kuliyati kalawan sakabehna walazama jeung ngamistian itu si sohib al mujahadata kana mujahadah teh merangan hawa nafsu hatta tamakkana minas sifatil mahmudati hatta tamakkana sehingga yen ngongangkeun itu si sohib minas sifatil mahmudati tina pirang-pirang sifat anu dipuji wan kotoa jeung narima pegat anhu ti itu sohib naon arkurriyai urat ria wasorot jeung jadi naon nafsu na itu sohib dalilatan eta anu hina nu rendah kitu tah wastawa jeung akur indahu disandingeun sohib naon al madhu pujian adama kana celaan jadi pujian jeung celaan teh akur tidak maju karena pujian tidak mundur karena cercaan wadakholat jeung asup itu nafsu pi makomil panai dina makom pana makom ruksak pana teh waradiat jeung ridho itu nafsu bikul lima kana sagala perkara yaqau anu tumiba itu ma pil kauni di alam semesta kawan teh nubuk perkara nubuk di alam semesta min ghairi tiradin kalawan teu i'tirad henteu ngalawan henteu ngadebat eta i'tirad teh aslan sama sekali sumiyat tah disebut itu nafsu radiyatan ku nafsu radiyah wahia jeung ari itu radiyah al khamisatu eta anu kalima dua deui meureun teh terus mangnya walakin ru'yatul panai jeung tapi ningali kana karuksakan kana pana jeung tapi ari aya arian jeung tapi ari ningali pana na ningali ruksakna wal ikhlasi jeung ikhlasna rubbama auqa'a eta rajeun nibakeun itu si sohib pisaiin dina perkara minal ijabi tina ujub tina ngaujubkeun jadi ujub teh kieu ya ujub teh wah urang teh atuh rajin ibadah rajin salat pasti urang mah menang ridho tah itu ujub awan eta teh payarjiu maka balik bihi ka itu si sohib naon al kohkori naon kohkoro teh tinggali heula